Khalifah jeung budak angon. Kacarioskeun dina hiji dinten, Khalifah Umar bin Khattab nyaeta khalifah anu kadua saparantos Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tina reng-rengan Hulafau Ar-Rasyidin, para pamimpin anu neraskeun kapamimpinan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saparantos anjeunna wafat. Anu kamasyhur pamimpin adil tur wijaksana. Khalifah Umar angkat ti Madinah bade ka kota Mekah kanggo hiji kaperyogian disarengan ku Abdullah bin Dinar. Nalika anjog ka hiji tempat, harita waktu geus mimiti nyedek ka sore. Samentara sorangeun masih keneh tebih. Eta tempat pangreurehan teh jauh ka ditu ka dieu, mencil ti pilemburan. Ti iseun teu katingal aya tempat pangrereban. Tungtungna aranjeunna mutuskeun bade ngadegkeun kemah wae pikeun rereb peuting eta di eta tempat. Enjingna bade neraskeun deui lalampahanana. Harita Khalifah Umar anu sok disebut Amirul Mukminin tea, pamimpin kaum mukminin, ngalange luareun kemah sakalian reureuh ngicalkeun kacape ningalian pamandangan alam sakurilingeunana sagara keusik makplak langit lenglang mungguh matak endah katingalna. Nuju raos-raos kitu ujug-ujug kagareuwahkeun ku sora raribut. Ari pek dilieuk aya sabubuhan domba anu lobana ngaratus digiringkeun ti tukangeunana ku saurang budak angon. Geuning aya di tempat hara-haraeun jiga kieu jelema ngalanto ka dieu. Gerentes manah sang khalifah. Jeung kira-kirana di tempat kieu tempat anu jauh ka puseur dayeuh anu anggang ti puseur pamarentahan. Naha ari keadilan jeung kamakmuran geus rata, geus karasa ku sakabeh masyarakat kitu. Jorojoy anjeunna hoyong nguji, hoyong mecak kaayaan rahayatna. Teras anjeunna nyampeurkeun ka budak angon tea. Bari pokna nyarios, "Yeuh Jang, kumaha lamun domba anjeun teh dibeli ku bapa hiji? Dibikeun kitu?" Eta budak angon buru-buru ngajawab, "Aduh hapunten Bapa. Ieu domba moal diical margi sanes anu simkuring. Simkuring mah mung sakadar tukang angonna. Ieu mah kagungan dunungan, janten teu wantun ngical simkuring teh." Jawab eta budak angon kalayan sopan, "Alah, bejakeun we atuh kadunungan anjeun mah. Domba teh dikerekep ajak kitu." Saur Khalifah Umar bangun maksa. Piraanan hiji tina ratusan domba pasti moal kacirieun, saurna deui. Sabab kaharti ku akal oge di tempat hara-haraeun saperti kieu loba ajag teh. Ari dununganana pan teu apaleun, teu ningalieun dengan ukur duaan ieu eueuh sasaha deui. Tapi eta budak angon teu disangka-sangka ngajawab tatagnaker, "Upami kitu di mana atuh ayana Allah?" Ngadangu ucapan budak angon kitu, Khalifah Umar kacida ngagebegna. Kaemut ku akal pikiranana, yen sok sanajan teu aya jalma, teu aya anu nyaksian eta pagawean, tapi urang kudu ingat yen Allah Subhanahu wa taala mah uningaeun. Sabab mantena mah nyakseni sareng bakal nyatet kana sakabehna, boh anu badagna, boh anu leutikna. Khalifah Umar ngaraos kataji ku eta jawaban panuju ku pamadegan dugi ka carindak-dak Cisocaan. Manahna bagja. Sareng reueus wireh keamanan geus sumebar. Sajalan sumebarna keimanan di saantero negeri. Anjeunna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sok sanajan
budak angon eta teh jalma miskin tapi tigin kana janji. Sok sanajan manehna malarat tapi pantang hianat. Sabab lamun geus kitu sarerea ciciren ieu negeri bakal aman sejahtera sabab pangeusina kabeh ariman. Enjingna Khalifah Umar angkat pikeun maluruh tempat padumukan budak angon teh. Sanggeus kapendak lajeng nyumpingan dununganana anu maksad nyaeta bade nebus sareng ngamerdekakeun manehna. Saur Khalifah ka budak angon, ucapan anjeun kamari anu nyababkeun anjeun bebas tina perbudakan di dunia. Jeung insyaallah jaga di akhirat. Kayakinan anjeun anu sarupa kitu baris ngabebaskeun anjeun tina siksaan neraka. Baraya sadayana katajinya ku pamadegan budak angon tadi anu salawasna ngarasa sagala laku lampahna dipocong ku Allah, ditingali ku Allah. Kumaha ari urang parantos siga budak angon tadi? Dina piwuruk agama mah disebatna teh ihsan. Anta budallaha ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun ningal mantena. Jeung lamun anjeun teu bisa ningal mantena nya saestuna mantena ningali ka anjeun. Ihsan mangrupa puncak tina kaimanan jeung kaislaman hiji jalma. Lamun manehna boga pamadegan yen salawasna asa dipencrong ku Allah, rek nuju aya jalma, rek nuju teu aya sasaha pasti moal wani-wani milampah dosa atawa palanggaran agama sajena. Baraya sadayana mugia carios anu nembe janten luang kanggo urang sadayana supaya gaduh raos sapapaosna dipencrong ku Allah sehingga sieun pami bade milampah dosa atanapi kamaksiatan anu sanesna. Rupina sakitu heula.